Dua, wa ijakamtum bainan nas antaqumu bil adli. Ya. Lamun ayeuna urang jadi hakim ngahukuman antar dua jelema sing adil ulah berat sabelah. Kamari abi brijik di penjara salah naon gua bingung kuring jelema sakitu solehna sakitu bageurna tan can nyorang peto ayeuna salat tahajud anjeunna teh teureun-eureun paladur sadaya ibadah dituding bobogohan jeung si Firja dipoto duaan cenah keur patatangkeupan setan eta zaman ayeuna bisa wae nyin foto palsu paladur sadaya nya Ki Abbas jeung Parawan dipoto Parawana keur taranya keur ditangkep bisa bae ayeuna mah disebutna naon sing ngaranna diedit atuh Jokowi ge jadi bisa diedit si Ronaldo ge bisa jadi diedit dak aing cenah geus lain kumaha rokok ayeuna mending dagang jengkol bae aing cenah sugan ayeuna aya cenah di mana tuh di Tangerang neangan toko cenah aduh masyaallah teh gitu ya ayeuna si Firman ya diedit banget sih jadi bodas bisa Mualim Noro ayeuna geus kolot dingorakeun deui bisa Mualim Noro wa opik ieu boga uwa ngaranna fotona eta kos budak kena eta foto nawe ana Mas Adin ceuk ieu opik jadi kasep kieu PA mangkeni mah duka tah duka luntur fotona atuh Mang Pendi mah di tempat canggih teh kajeung eta Allahu Akbar ya Muhammad taya hukum di urang geus teu adil bil pulus lulus wae sabil pulus mampus bener teh aya duitan lancar duitan teu Allahu Akbar Ki Abbas ayeuna ngoman hayang asup Universitas Indonesia cukup ku 150 juta bisa bil pulus UI Universitas Indonesia anu karuliahna di dinya orang-orang keren kabeh pengusaha bisa kamari teh keur ngaji di BTN kuring keur malam Senin ya Kiai bagaimana ini mau jadi polisi lagi naik jabatan tapi harus ada sogok menyogok Pak Kiai bagaimana ya atuh udah Pak sistemnya di kita mah susah kalau nggak nyogok susah mau naik kos gitu kalau dulu sadaya ke sistem dina segala lini anu henteu menerapkan korupsi ya kudu kumaha urang geus kitu aya na pasrah ngan berjuang mah kudu berjuang mah urang kudu maka kitu sing jadi jelema amanah jeung ngahukuman kalawan adil Allahu Akbar antaqumu bil adli innallaha ni'ma sanyanyana Allah ngabaguskeun kana eta adil nya yaijukum bihi Allah mituturan ka marane kabeh kalawan adil innallaha kana samian sanyanyana Allah ngadengieun kana omongan maneh basiron ningali kana pagawean maneh maka ieu ayat ditungtungan ku samian basiron Allah coba sieuna ka Allah lain ka jelema magus jelema ieu bisa ditipu bisa dibohongan bisa bener tak Maman bawa habna Allah mah tahu padogan ui misalkan serisya la ilaha hayu darmaji kasih opik nya bala-bala berak misalkan pukul 5 aku hiji merasa bala-bala hiji cenah mana eta hiji buktina orang tilu dikubur pakai wudu Darma haji apa Maman guruna ge pengalaman
kumaha aya duit boga cenggol nya aing ngahuduk hayang tapi make endog dadar ku aing tendena dihandap dua luhurna huduk luhur hiji nah, kan jadi murah ngan 750 perak baheula nya tah ceneh tah ceuk ceneh tah 700 nah endog hiji huduk reng dihandap dua di kubur make huduk eta ya ayeuna Mas Bur eta nya eta wauat anakna deui wauat baheula mah saring mah wauat ju ieu masa kadinya wa mayar hutangnya wa nya baheula nyarang ge ya bayaran ku ya bere wa 20.000 50 masyaallah tur nuhun jinya cenah kieu pahampura wa nya ih ai wa mah cenah ai ku santri mah geus ridho wa mah sanajan saepe kajen ridho bae cik nah teh bagor aing lain sing loba baheula darmaji cik teh kenapa ngomong gitu sih goblok jadi heran tadi sadeng bararadung nya karari tetapi na manfaat horeng kitu eta jelema na dagang hudukna ge geus ari ikhlas cek ieu ningali Ki Makmur atupan almarhum naon Ki Makmur tukang maling jantung eta ya ieu kieu asan eta grup eta unu aleuy cek ieu atuh keur modal moman keur modal jair teh kaci disiuk panjang podol-podolna ka bapak miara jair kan modal kocok iya podolna beunang jairna beunang goblok tapi dah murah banget on buaya tinggal eta ya Allah pala dur saya mau muladak sia mah atuh cenyo ilmuna Allahu akbar ya Allah atuh ka sendal arek masak moman nah sendal ya sendal jepit teh ya nya mimiti hiji heula sabelah diberi iya pakai melem iya mehong kabeh kan tinggal hiji deui sabeunang ku aing ayeuna melem make sendal batur sendal jepit ya masyaallah sedih karuan jantung mah geus teu ngari we baheula Apan Malim Nur disaring baheula mah atuh sarua krisis nya krisis ayeuna mah santri ngeunangeun lah kangkung tinggal ngalam lah daun duit aing baheula beuh hese cabe tinggal ngalah cabe ngabade gayeuna nya ngabade ngeunaan sia mah dak masih imbung keneh we kudu dialakeun ku aing PA sugan Mas Bur, ayeuna mah santri kudu pulang paling mah gelo we. Baheula mah memang lapar. Ku lapar-laparna. Atuh duit geus teu boga. Kiriman lain masalah eueuh Bapak. Ai santri mah galib nawagolibu aya kuna demikian. Jadi santri mah duit sabulanan beak 2 minggu. Lege kita keur loba duit ih hoy we ngopi ngudut geus 2 minggu ka ditu balansa tah makana sieuna kudu ka Allah innallaha kana samian basira bas ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum lapada make minkum nya lain minhum. Hei eling-eling pirang-pirang jama kudu nurut sia ka Allah, nurut sia ka Rasul, jeung ka pamarentah. Nah, makana ulil amri minkum ieu ulil amri anu nurut ka Allah jeung ka Rasul, teu nurut ka Allah jeung ka Rasul mah atuh ulah diturut. Nah. Fa in tanajatum bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Lamun ayeuna urang beneng ceweng raribut kudu kasaha ieu nuturkeun tinggal tuturkeun Quran hadis ijma qiyas gas titik sagede kalapa tuturkeun eta Rasul geus eueuh nya nuturkeun Quran tuturkeun ijma
kias balik ka Allah jeung ka Rasul geus beres tong bingung-bingung aing kudu nuturkeun sahanya nuturkeun Quran hadis ijma kias artina ngaji lamun ceuk kitab kitu titik sagede kalapa ari teh mah geus prinsip hirup selagi ayat ya Allah na tina Quran maka kudu ngaji Quran ki ini keur ngaji Quran lain urang keur mesek Al-Quran dikupas ya Al-Quran unggal malam Rebo ngahaja ngaji kitab tafsir sebenarnya ieu ngaji mahi ya oman tafsir Fathul Muin Kifayatul Atqiya beuh mahi tafsirna aya fikihna aya Kifayatul Atqiya aya tasawufna aya ieu mah nuturkeun kana teu pugu mah bela-bela jelema teu ceureuh Allahu Akbar. Nah paladur sadaya ya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir lamun maneh iman ka Allah jeung ka poe akhir itu lebih baik jeung Al-Quran jeung hadis ieu adalah pangbagus-bagusna pangbalikan eueuh deui subhanallah ya. Jadi kesimpulanna hiji sing jadi jelema amanah, nomor kedua lamun jadi hakim kudu jadi hakim bau non hakim bau hakim anu adil. Nomor katilu mangga sok teh teuing urang nurut ke pamarentah salagi pamarentah nurut ka Allah jeung ka Rasulna. Ayeuna teu nurut ka Allah jeung ka Rasul mah ulah nya nu bisaeun ngaji nu pahameun agam sebenarnya mah nu kudu jadi pamarentah teh iya mah Masya Allah bungaok kairol bana ya gitu mana adituna wa asanu ta'wila alam tara ilal ladzina wallahu a'lam bissawab. Ini apa ngajina ge mulai na ieu momen lewat waktuna jadi ini isana geus naik deui momen Bismillahirrahmanirrahim. Mana bawa ya? La hente maksudnya la hente sunnah sujud disawi karena pohona makmum ay sawil makmumi tegesna pohona makmum halal kudwati dina tingkah makmum khalfa imam sengit goreng jengkol amat ya khalfa imami sengit goreng jengkol khalfa imamin disatungkeun imam payatahamalu maka mikul imamu kamamum anu payatahamalu maka mikul hukamamum anu tina ma'al imamun sa imam al mutatahhiru anu suci lal muhdisun tanu hadas walaju khabsin sareng tanu ngagaduhan kokotor kopiyun anu samar bihilapi syawihi kalawan beda pohona itu mamum bada salamil imami dina sabada salamna imam fala yatamalu maka temikul itu si imam kasih mamum lin kidoil kudwati karena sepna ngamamum walau jonna sarang lamun nyangka al mamumu samamum sama salamal imami karena salamna imam pasalama maka salam si mamum pabana maka jelas ila pujoni naon sulaya sangkana mamum salama maka salam mau sertana imam salama maka salam si mamum mau sertana imam wala sujuda sareng taya sujud dianau karena senyana makmum sahun eta poho bihalil kudwati dina tingkah poho dina tingkah ngamakmum hiji kamari geus dijelaskeun bahwa
Ya, aturan sujud sahwi si imam teu sujud sahwi. Kumaha tah si makmum sunnah sujud sahwi. Ya, ngan beres salamna si imam sujud sahwi wae sunnah. Nomor kedua, paladur sadayana urang teu nyaho kasalahan imam. Ya, kasalahan imam. Ujug-ujug ayeuna urang ngamamum teh ya gitu si imam sujud sahwi gitu. Ayeuna misalkan orang ngamasbok ya kedua 2 rakaat dina asar terakhir sujud sahwi tadi dina rakaat katilu terakhir sujud sahwi ilu sujud sahwi urang karak rakaat kahiji da ngamamumna dina rakaat katilu dina asar ya kan ujug-ujug terakhir modanan ayeuna si imam salam kemudian imam salam sujud sawi ilu aya tah ilu aing panteunya cenah salah naon eta imam kunaon jadi aing ujug-ujug ilu sujud sawi ilu bahkan lamun teu ilu batal salat urang. Ayeuna kumaha paladur sadayana hiji lamun ayeuna kieu pan lamun ayeuna urang ngamakmum ye dina magrib heulaanan ya urang ayeuna ngamakmum dina rakaat kadua ya dina rakaat kadua ta otomatis paladur sadayana kadang-kadang urang teu sujud teu naon henteu tahiyat awal atawa paladur sadayana aya makmum gelo ya aturan tahiyat awal ya ai imam tahiyat awal ai si mikdad kalaka Allahu akbar miheulaan teu tahiyat da poho itu tahiyat pan aing geus nangtung mah teu meunang balik deui ieu nasib aing kumaha ari teh apakah ini bisa dipahami atawa paladur sadayana aturan ieu si imam kunut da si firman teh salatna bade nundutan nya Allahumma dini firman ai si firman salonong ya Allah ih reng kunut nya langsung sujud we tungguan ulah balik deui ulah parkir firman batol eta geus sujud IPA balik deui tah kumaha lamun mang firman ayeuna kitu nya poho henteu ngalaksanakeun sunnah abad paladur sadayana nya sunnah teh sujud sahwi paladur sadayana lali sahwihi teu sunnah sujud sahwi karena pohona makmum geus lu imam haju imam ujug-ujug jadi sujud sahwi we imam kunaon saya imam sujud sahwi tuh si firman cenah teu kunut aing memang nyujud sahwiankeun si firman we teu kunut pe aya teh imam atawa si firman sujud sahwi deui nya kitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si firman sujud geus imam salam si firman sujud sawi teu sunah wa batal kena geus namun imam sujud sawi teu sujud sawi geus urang mah ikuti sanajan jadi makmum poho. Apakah bisa dipahami? Halal qudwati dina tingkah ngamakmum satu kangen imam naon sebabna elatna payatahamalu anhu al imam ya sebab geus dipikul paladur sadayana nanaonna ku imam teh sujud sawi geus anu suci lain imam anu hadas jeung anu boga kokotor najis paladur sadayana anu samartea gitu paladur sadayana nya gitu kumaha ayeuna dua pertanyaan deui jadi eta teu sujud sah kartos teu ki kartosnya eta ngaranna makmum PA ngaranna ge firman gitu ayeuna kieu paladur sadayana
pan ayeuna kieu ngamakmum rakaat ka 3 mana sih contohna ya ieu geus menang rakaat ka 3 imam ieu karak hiji rakaat kucuk-kucuk Allahu akbar salam ledag oke menang sarakaat kan jeung imam oke dek beres salam geus beres salam tah si imam ieu dek nyampurnakeun kan berarti dina rakaat kadua si ieu salam dina rakaat kadua manehna nuruskeun kan kuduna meureunna naon ngaranna tasahud awal keur sorangan tah eta Allahu akbar kunaon si firman teh ya teu tasahud nya geus beres permakmuman dan perimaman mah geus tinggal si firman sosoranganan aturan tasahud kalakapos eta udang deui ari teu kapan karak mana ieu sarakaat ye ngamasbo Allahu akbar berenang datanglah firman milu tak sempurna semenang mendaati menang sarakaat ieu salam ieu hudang deui kan nyampurnakeun terus dina rakaat kadua aturan tasawuf awal teh ta sahur poho kan ai judul mah tadi mah ngamamum kan ka ditu kumaha lamun kitu engke mang firman sujud sahwi apa entong sunnah teh sujud sahwi sunnah teh bah duka bah kira-kira lah gitu tak kumaha lamun kitu bihilapi sawihi kalawan beda deui pohona makmum dina salamna imam nya palaya tahamalu maka teu miku si imam ka si makmum naon sebabna geus beres permakmumanana jadi kekeh paladur sadayana sunnah sujud sahwi sa firman namun teu tahiyat awal nya atawa ayeuna dina subuh paladur sadaya keur contoh gamblang dek ngamakmum pan kunut meureunna ilu kunut dina rakaat kadua ye kunaon rakaat dina rakaat kadua ngamakmum kan kunut ilu kunut jeung imam amin ilu amin karak menang sarakaat diteruskeun kunaon di rakaat kadua si firman teu kunut poho ja geus bebas permakmuman da teu kunut sosoranganan tah eta sunah sujud sawi teu paladur sadayana beda deui lamun pohona geus beres jeung imam maka sunah sujud sahwi aing poho cenah teu kunut pitah kunut naon sujud sawi paladur sadayana nya kitu enak katilu ya ya milhan salam pak gitu firman kene wae keur ngetren we jeung kopiahna we hukum jadi jeung Mang Kendi adik kakak tah si Pebi si Firman adik kakak nya dina pada dodolna ayeuna kumaha baladur sadayana nya si Firman teh ya parangha si naon si imam teh ayeuna nu ngimaman teh geus salah Allahu akbar tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy rahman beres nya mada cek ieu pernah ya tarawih at-tahiyatul mubarakatus shalawatut karak assalamu kan kadenge assalamu eta maum assalamualaikum dina tarawih Mas Bur assalamu miulaan ngaranna Hasan bapana si Acong eta manehna miulaan assalamualaikum warahmatullahi horeng eta mah assalamualaikum wa alaibadillahis nyodok si goblok mah Pani sok rada bedas lamun taraweh di Al-Ikhlas. Assalamu alayka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada minum pugu can salam gelo. Hasan eta Hasan.
Anakna si Acong ngaranna, usahana macam-macam. Nya, tak kumaha mun kitu sujud sawi entong si makmum. Nya, engkena pala dulur sadayana kieu jawabna ye. Laojonna al makmum, lamun nyangka sama makmum kana salamna imam, pasalama maka uruk salam si Hasan. Bapakna si Acong. Pasalama maka uruk salam pungku bagus assalamu alayka. Pasalama pabana ila pajoni maka jelas naon nyulayaan kana sangkana kitu salama ma'ahu geus balik deui salam deui sia Hasan. Ulang deui ulah padla minang ta'ala wadi mah goblok jadi salam batur pangacau dunia eta kudu dibom saya eta eureun nya horenganan eta mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh balikan deui nya pasalima ma'ahu maka salam besertana imam kumaha paladur sadayana kitu sujud tong kena si makmum teh wala sujuda teu kudu sujud li annahu sahwa fi halil qudwati naon sebabna eta mah ngamakmum naon poho keur tingkah naon ngamakmum ken berarti ditahamul kene ku imam